Bismillahirrahmanirrahim. Qala nyarios sa Muhammad bin Hasan rahimallahu ta'ala. Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala. Laukana lamun bukti sa nasu manusia kulluhum tegasna sadayana manusia abidi eta hamba sahaya kaula la'taqtuhum pasti kaula bakal ngamerdekakeun manusia wa tabarratu sareng ngabebaskeun kaula awlaihim tina kakawasaanana waman sareng sing sahajalma wajada anu menakan man ladzatal ilmi kana lezatna ilmu wal amali sareng ngamalkeun bihi kana ilmu qallama yarghabu saeutik pisan anu resep pima dina perkara indan nasi nu aya di batur. Wa qala Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala. Kasauran Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala, lau kana nasu kulluhum abidi la'a taqtuhum wa tabarra'tu awlaihim. Lamun teh mah jalma sadayana jadi hamba sahaya kaula saur Muhammad bin Hasan. Lamun sakabeh manusia jadi hamba sahaya kaula pasti ku kaula bakal dimerdekakeun. Sareng ku kaula ge bakal dibebaskeun ti majikanana oge. Ta ieu teh pikeun ngamerdekakeun jeung ngabebaskeun teh pasti meureun kudu memiliki ilmunya. Kudu memiliki ilmu kan. Moal semata-mata ngamerdekakeun sareng ngabebaskeun manusia ti kajaba kudu jeung ilmuna. Waman wajada ladzatal ilmi wal amali bih. Sing saha jalma anu menakan lezatna ilmu sareng lezatna ngamalkeun ilmu pasti bakal ngalakukeun anu tadi teh nya, yakni ngamerdekakeun jeung ngabebaskeun. Jalma anu menemukan kelezatan ilmu sareng ngamalkeun ilmu sehingga manusia sadayana anu diajari ku maranehna jadi palinter gitu. Aya dina jalan benar. Ngan cenah ge qallama yarghabu fi ma indan nas. Jeung saeutik pisan jalma anu menyenangi sesuatu nu aya di manusia. Saeutik pisan jarang pisan anu menyenangi sesuatu nu aya di manusia. Pasti da masalah nama lamun teh mah geus resep kana ilmu mah. Maka eta jalma teh pasti bakal merasakan kelezatan ilmu. Lezatna ilmu nu dirasakeun ku manehna teh. Dari jelema nu geus
merasakan kelezatan ilmu mah kadang teras we kitu milari naon. Mari ilmu dugi kakeun gelar wae oge naratai kitu nya. Aya sabaraha hiji gitu kan. Ansyadana tos nemangkeun ka urang sararea saha as-saikhul imamu al-ajallu al-ustadz Qiwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar Al-Ansari. Terus nemangkeun cenaka urang sararea nyaeta Syekh Imam Al-Ajal Ustadz Qiwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar Al-Ansari. Imlaan bari ngimlakeun li Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala. Ka Abu Hanifah rahimallahu ta'ala. Syi'ran kana sebuah syair. Man sing saha jalma tolaba anu nyuprih man al ilma kana ilmu lil ma'adi pikeun akhirat paza maka pasti beruntung eta man bipadlin ku kautamaan minar rasyadi tina pituduh kebenaran ti Allah Ta'ala. Paya li khusrani talibihi maka hei jalma anu nyuprih kana ilmu bari nimbulkeun karugian linai lipadlin karena hayang meraih keutamaan minal ibadi ti hamba-hamba. Ansadana Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustadz Qiwamuddin Hamad bin Ibrahim Ismail As-Saffar Al-Ansar tos nemangkeun tos nyanyikeun cenah ge ka urang sararea Syekh Imam Al-Ajal Al-Ustadz Qiwamuddin Hamad bin Ibrahim Ismail As-Saffar Al-Ansar. Imlaan ya Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala. Bari ngaimlakeun ngadiktekeun ka Abu Hanifah rahimallahu ta'ala kana hiji syairan. Kana hiji syair. Taya syairna man talabal ilma lil ma'ad faza bi fadlin minar rasad fayal ghusrani talibin linaili fadlin minal ibad. Sing sahajama anu milari anu nyuprih ilmu pikeun akhirat jalma anu neangan ilmu pikeun pi akhirateun pasti bakal bagja bakal beruntung ku kautamaan nyaeta pituduh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi upami teh mah urang milari ilmu teh seperti kamari teh nya milari ridho Allah, kan milari ridho Allah teh yani kanggo pi akhirateun kan. Nah, jalmi anu niatna kitu mah pasti kautamaan oge yani diantarana pituduh Allah bakal diraih. Nah gitu jadi bakal untungnya anu niatna leres mah gitu.
Benten sarang fayal khusranin talibih linaili fadil minal ibad. Justru karugian cenah nu bakal diraih kujami anu milari ilmu nate pikeun nyuprih kautamaan hayang dipuji gitu nya, hayang didama-dama ku hamba ku jami deui gitu. Nah, jadi kitu tah. Lamun nyuprihna ilmu karana hayang dipandang ku manusia mah justru karugian nasabna sab di akhirat tah. Di akhirat teh moal kenging gitu. Ngan di dunia unggul. Allahumma ya Allah illa idza talaba kajaba di mana-mana nyuprih eta jalma al-jaha kana keagungan kana harismatik lil amri pikeun miwarang bil ma'rufi kana sae wa nahyi sareng ngalarang anil munkari tina kamunkaran wa tanfidil haqqi sareng ngaluruskeun hak wa ijaziddin sareng ngagungkeun agama la linapsihi lain pikeun dirina wa hawahu sareng nuturkeun hawa nafsuna paya juzu maka kenging naon dalika eta sadaya biqadri ma kusaukuran perkara yuqimu anu bisa ngadeg bihi ku eta ma al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar miwarang sae sareng ngalarang munkar. Allahumma ya Allah sana illa idza talabal jah lil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wa tanfidil haqqi wa ijaziddin la li nafsihi wa hawahu fayajuzu dzalik biqadri ma yuqimu bihi al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kajabi cenah di mana-mana jalmi teh nyupri keagunganana teh kanggo amar ma'ruf nahi mungkar. Sabab amar ma'ruf nahi mungkar teh memang kudu aya simaknya, kudu aya jah itu. Misalna jadi pamimpin oke kan upama memang teu aya naon mah, teu aya jahnya, teu aya sima gitu, teu aya harismatik gitu. Nah jadi mah mungkin, jadi kudu aya ilmuna gitu. Pemerintah mas seras namanya, jadi kesempatan gitu. Kanggo amar ma'ruf nahil munkar teh. Nah jadi pemimpin makan amar ma'ruf nahil munkar teh tinggal tanda tangan gitu seras nama. Jadi ku tanda tangan teh jadi bisa terrealisasi naon anu dipikahayang amar ma'ruf nahil munkar teh. Ya kitu deui ngaluruskeun hak, ngagungkeun agama, talaun pikeun kitu mah teu nanaon cenah ge. Lali nafsi wa hawahu lain pikeun dirina jeung pikeun hawa nafsuna, lain pikeun memperkaya diri gitu nya. Ta eta mah cenah payu juju dalik. Kenging ari kitu mah niatna mah memang teu nanaon. Ta tanpa ilmu tanpa jah mah gitu nya. Jadi moal naon? Ya moal berhasil gitu sanajan urang gede oge kahayang mah gitu. Hayang negapkeun amar ma'ruf nahi munkar.
tapi menang oge biqadri mayuqimu bihil amru bil ma'ruf wa nahyi munkar. Jadi saukuran perkara anu bisa ngadeg kitunya amar ma'ruf nahi munkar, bisa terlaksana amar ma'ruf nahi munkar. Wallahu alam bisawab.